Nah, iya. Satu buah HP. Sebarang itu. 4.000-an, Bah. Ah, 4.000. Nah, baterai. Urang dirinya bieu 3.000. Tuh. Galikeun ieu nah ieu kudu dibuka wae. Ieu teh jadi urang mau ka imah teh siga urut. Ieu teh. Udah emang ayeuna mah aturanna kitu sarua di dieu ge kudu dibuka heula. Ieu ge sarua kudu dibuka. Sarua ayeuna mah soalna naon loba, ayeuna mah loba anu nukeurkeun nu karieu tuh tinggal ieu. Geus loba kieu tuh. Coba nu nukeurkeun nu kararieu ayeuna mah ari meulina di batur nukeurkeunna ka dieu lalieur ban. Jadi ieu ge sarua kudu dibuka. Sarua lamun urang teh mawa urut ka imah teh atuh. Mah ge jeung urut da ieu na ge disegel kene atuh. Ada angkare ucapan atuh. Oh, maksudnya ada kudu dibuka. Kok bae lamun meunang tong ditukeurkeun ka dieu. Hah? Lamun menang tong ditukeurkeun ka dieu. Moal narima aing mah moal bisa. Kebutuh hadiah urang mah. Kebutuh hadiahnya sejuk tah ieu 4.000. Ngan kade ka dieu 4.000. Mahal aing lah. Nah atuh lain meulina di ditu mahal-mahalan wae. Ieu rudet geura nu meser teh. Ieu kudu dibuka wae. Hah? Buka wae. Nya buka lamun hayang menang hadiah di dieu mah lamun menang hadiah di dieu aing dibuka. Buka mana aya ieu. Anger ieu mah. Jual ieu warung tarudat kudu dibukaan wae lah. Bae teh dibuka ge ngan lamun menang tong ditukeurkeun ka dieu. Ya lamun menang langsung dibere hadiah di dieu. Langsung, ieu mah di mana ge langsung dibere. Langsung ke samun di dieu mah lamun ieu. Lamun wah, anjir. Naon ieu? Satu buah HP. Wah, hebat. Satu buah HP. Mana HP-na? Oh, HP mah teu bisa diklaim di dieu, paling lamun artos jeung teh pucukna bisa. Teu bisa. Tadi dirinya kontan langsung dibika hadiahna. Maksud teh lamun lain HP mobil motor. Ayo omong dirinya kudu jadi kabuktian. Nah, di mana-mana mah hadiah langsung dibikeun hadiahna. Moal bisa tuh bada ieu mah kan ieu tadi maksa itu dibuka lamun hadiah langsung dibikeun. Lamun duit jeung menang ieu hiji di dieu dibere deui. Wah, aing mah HP aing langsung bisa. Nya engke dibejakeun bisa. Tingali atuh gambarna mobil, motor, HP mah diklaim heula. Urang mah kudu kontan we da urang ge meuli kontan ieu teh diutangkeun. Jadi rarudet gara-gara rudet. Padi dinya perjanjian lamun menang hadiah langsung kontan. Langsung mun duit atawa lamun ieu deui menang. Moal bisa kari kenapa? Sok ayeuna HP-na HP-na. Iya we jaminan lah, HP dirinya kurang bawa. Eta mah HP pasti nu meuli pulsa. Jaminan ieu. Jaminan. Teu balik ka dieu bisa. Rudet pisan aing mah euy. Cengkel perkara nu kararieu aing jadi HP eueuh. Aing mempir aku